wartosna cek ajengan cek kiai dina bulan Ramadan mah setan teh dibeungkeut dibarengkos gitu. Jadi urang teh mal digoda ku setan dina bulan Ramadan. Terus saurna setan teh naon dibeungkeut dibarengkos di penjara setan teh. Usaur amal-amal soleh umat Islam saalam dunya ngalaksanakeun amal ibadah nu tadina adan langka jadi mineng adan, nu tadina maca Quran langka khusus dina sasi Ramadan mah loba nu maca Quran, nu tadina udang peuting teh langka dina bulan Ramadan mah loba nu udang peuting. Nu akhirna rek ka mana setan teh mudag-mudag jan rek ka jelema ka dieu anu maca Quran, ka dieu anu shalawatan, ka dieu anu ngaji, anu ka dieu anu tarawehan pinuh amal soleh setan teh hareudangeun. Nu akhirna setan teh kabur dina setan dina sasih Ramadan mah halim nyaketan jalmi nu keur ngalaksanakeun ibadah dina sasih Ramadan. Nah setan teh dibeungkeut tapi ada lengkah-lengkahna mah urang masih keneh dileukeunnan urang sadayana. Saur Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Tah lengkahna setan teh itu. Urang mah teu tiasa urang ngaluang koki. Terus teu aya kopi naoge di hotel teh. Tapi pat urang apal resepna nyieun we di imah. Da aya lengkah-lengkahna tah model kitu. Ibu teh naraos angkat ka hotel, ieu teh meuni raos cenah kue teh kue naon? Kue apem cek ibu teh cenah teh. Kumaha cenah carana ngadamelna? Ditaroskeun resepna. Tukang kokina mah teu aya, pan urang bisa lengkah-lengkahna tinggal ngadamel apemna pan kitu. Da model kitu setan teh kurang teh teu aya, setan teh dibeungkeut cenah sor ajengan teh dina bulan Ramadan mah. Tapi ari lengkah-lengkahna dipigawe keneh ku urang sadayana. Tah eta mengakibatkeun setan teh asa aya keneh we dina sasih Ramadan teh. Padahal setan teh tos dibeungkeut. Ya ayyuhalladzina